Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan dari Sang Aukok dina acara dongeng Sunda garapan ti Sisma Bakekok. Dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari dina jejer si Jabangkalang karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 28 nya. Atau mudah-mudahan dongeng ieu teh singa jantenkeun panglipur kalbu panggebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana, hiburan kanggo keluarga mitra-mitra di mana wae ayana, disuklakna, disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda, etang-etang memulai seni urang, seni tradisional Sunda atunya. Mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna. Atur nuhun pisan atunya pami dararamang mah eta pisan anu ku Aukok disuhunkeun siang sinaraokina atuh kana nuju teu damang galingging panas tiris mudah-mudahan we sagala panyawata sing enggal-enggal diangkat ku Allah Subhanahu wa taala tur didamangkeun di sabihara-bihara. Mitra dina dinten kamari teh aduh Aukok teh tiasa ngupload margi dina dinten kamari teh nuju aya kasibukan heula yeuh. Tapi insyaallah dina dinten ayeuna urang upload deui nya gitu. Supados teu nyangkolong tinggalna waktos mangga urang dilajengkeun bae dongeng Sunda teh namung saderajana mangga di like, di subscribe, pang nama di subscribe nya. Oge di komen nu saterasna dibagikeun, di-sharekeun ka media sosial kagungan palawargi sadayana mereka Facebook, mereka Instagram, mereka WA teh langkung salira, langkung palawargi sadayana. Mangga atuh cenah kopina yeuh urang ngahajar di dongengna. Wilujeng ngadangu rungkah. Para mitra kaum dangu sadayana, antukna Jabangkalang jeung monyet nya kitu deui eta jalma anu ngaranna Mang Engkas. Harita laleumpang sageus mayar ka si Mamang Warung anu memang urut daharna Jabangkalang jeung monyet oge dipangmayarkeun ku Mang Engkas, jalma anu ngajakan Jabangkalang ka imahna. Sageus puguh kitu mah Jabangkalang, Mang Engkas oge dua batur Mang Engkas oge milu harita ninggalkeun eta warung. Di warung kur sababaraha urang anu neuteup ka Jabangkalang jeung Mang Engkas anu ararinit. Mang Engkas sajeroning perjalanan harita anu ngagidig ngajakan ngobrol ka Jabangkalang. Perkara itu perkara ieu, nya kitu di Jabangkalang nemalan itu ieu. Tekung sedila anu memang warung kaimahna Mang Engkas teh tepati jauh teuing. Kur sababaraha menit meureunnan di warung kaimahna Mang Engkas. Katingali di imah Mang Engkas loba jalma. Panto anu muka ngageblang, saban poe saban peuting saban isuk teh memang aya wae jalma anu narungguan pamajikanna Mang Engkas anu ngaran Biidah. Anu kakeunaan panyakit aneh. Beteungna anu kadang-kadang sok aya nu cucurubukan. Lamun dicabak pipinahan ka ditu ka dieu. Lamun geus jadi Biidah teh kacida pisan jejeritan jeung nepi ka sering kapiuhan nahan ka nyeri anu kacida pisan nyerina. Barang sararea ningali anu datang opatan ka dinya dibarengan ku hiji lalaki anu ngora keneh buukna panjang kebay anu dina tak-takna mawa monyet. Sararea harita neuteub seukeut kana dibawa ku Mang Engkas. Sanggeus aya dihareupeun panto Mang Engkas harita uluk salam ka sararea. Dalantaran loba jalma tetangga dulur-dulurna baraya Mang Engkas oge anu saban poe saban peuting harita araya di dinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeh harita naremalan awewe lalaki, budak jeung kolot.
Mangga Ujang, urang kalebet yuk. Oh nya atuh mang. Jabangkalang jeung nu duaan nu tiluan harita. Arasup ka jero imah. Mangga Ujang calik. Nya mang. Jabangkalang harita disambut keluarga nu aya di dinya. Sabab dikenalkeun sama mehna ku si Mangkas. Pok Jabangkalang harita bari urat-teret ka kenca kakatuhu lantaran teu katingalin geuring teh belah mana. Belah mana kitu mang anu geuring teh pamajikan teh? Oh ieu Ujang pade dieu gerayu. Jabangkalang cengkat nuturkeun ka Mangkas anu ngajak Jabangkalang ka jero imah. Maksudna ka tengah imah. Katingali harita aya sababaraha urang bapak-bapak oge ibu-ibu. Beureunan eta mah barayana anu keur ngaririungkeun we ka pamajikan Mangkas anu keur ngalempreh lantaran ngarasa leuleus awakna jeung karasa nyeri jeung raringsek we meureunnan. Jabangkalang pas asup harita kana panto ujug-ujug. Astagfirullahaladzim. Atuh puguh we. Jelema sararea ngareret ka Jabangkalang anu ujug-ujug nyebutkeun istighfar dina pelebah panto. Mangkas harita nyampeurkeun deui ka Jabangkalang anu manehna geus ini teu ti heula tadi. Aya naon Ujang? Aya wae ieu mamang. Sararea harita beuki bingung wae kana omongan Jabangkalang. Maksudna aya teh naon Ujang? Cek si Mangkas bingung kana omongan Jabangkalang. Mang, uing sameme asup yeuh, hayang pangneangankeun heula daun kelor ye 2 lembar mah tuh. Cek Jabangkalang. Daun kelor Ujang? Nya mang, sakalian jeung caina we sidiapkeun. Oh mohon mangga. Jabangkalang anu menta daun kelor teuing jang naon da si Mamang oge can ngartieun. Si Mamang harita buru-buru keluar deui maksudna rek nitah ka warga nu urang dinya. Sanggeus dititah warga aya tiluan deung duaan harita langsung ararini talumpatan. Lantaran ditungguan ku Jabangkalang anu can asup ka tempatna biidah anu keur ngagohor. Atanapi anu keur ngagoler sare. Biidah anu ningali ka Jabangkalang harita meletet we. Panonna harita nepi ka seukeut neuteub ka Jabangkalang teu kiceup-kiceup tapi matak aneh. Sabab teteupan biidah bangun anu cuakna keranan ka Jabangkalang. Sedengkeun Jabangkalang harita kur hare-hare we bari nangkep harigu nangtung keneh dina panto encandaikeun asup ka jero. Sanajan loba warga di dinya anu nitah anu nyata meureunan barayana anu keur ngariung ka biidah, tapi Jabangkalang harita encandaikeun. Tekung silila tuakam Mang Engkas datang ka dinya beri mawa memang cai anu dina baskom jeung daun kelor 2 lembar sakauma pamenta Jabangkalang. Ujang, Kumaha mang aya? ieu Mang kalarasan ieu aya ieu. Aduh, mangga atuh kalebat atuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cek Jabangkalang harita. Monyet ngaclong harita nyampeurkeun ka si bibi. Net. Cek eta monyet disada. Jalma-jalma nu dinya harita malah lunur lantaran kahiji sieun ku monyet ngaroweg meureunan. Kadua-duana memang entong deukeut teuing ka si bibi cek Jabangkalang titah munduran sakedeung. Si bibi nyata Nabi Ida pamajikanana Mangkas aneh dina teutepanana. Mangkas oge nepi ka harita pok ngomong ka Jabangkalang. Jang. Eta teutepan istri Mamang teh geuningan nepi ka keun seukeut kitu. Mamang ada sakadang-kadang sieun Jang pami ningali teutepanana aduh. Tenang we mang. Ieu teh aya jalma anu memang ngabogaan ilmu anu disebut ilmu nya paragi ngaheureuyan batur. Kira-kira daerah dieu teh memang aya kolot mang? Kolot? Si Mamang harita ngareret kanu araya di dinya. Aya meureunan kas.
Cek ibu-ibu haritan geus kolot. Umurna kira-kira saluhureun mah engkas meureunan. Tangtuna teuing saha ngan anu jelas eta kolot teh saluhureun mah engkas umur. Maksud cece teh Pak Romli lain. Mang Romli nya Bah Romli. Nya pada eta kolot Pak Romli oge. Saha Bah Romli teh Mang? Ai Bah Romli teh nya purut pamuntangan urang dieu we Jang. Eta geuningan aya teu pamuntangan urang dieu kunaon lain si Bibi disebut di kaditukeun atuh nya maksudna minta tulung ka Mang ka Bah Romli teh ya. Atos Jang. Ari pas anjeunna ngubaran mah da sehat jag-jag teu kirang naon-naon. Anjeunna mundur heuleut sapeuting, kadang-kadang jag-jagna teh sapoe tah sapeuting. Heuleut manehanana kitu deui we Jang. Kalah kageus sababaraha kali. Sok mah berean eta ka Bah Romli teh nya. Nya tuh Ba, Jang dari teh di pasihan man alimeun anjeunna oge atuh. Oh kitu nya. Aya eta gawenan naon atuh Bah Romli teh? Cek Jabangkalang tataleteh. Ari damelna mah Bah Romli teh naon atunya nya kitu we panginten Jang ubaran batur. Sok kadang-kadang tara aya di bumi nah sok aya nu manggil ka mana gitu. Oh kitu, nya geus atuh lah. Cek ayeuna mah kieu we Mang sararea maca sholawat teh nya. Hiji maca sholawat, kadua Fatihah kitu tah. Jeung kadituna susuratan-susuratan we. Mohon Jang mangga. Sok lah urang dimimitian we bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Cek Jabangkalang harita bari kunyam-kunyum neruskeun kadituna maca susuratan jeung nu lainna. Si Bibi anu beuki merong we ka Jabangkalang harita bidah anu panona ari awakna layu bari jeung nyangkere tapi ari panona katingali puringasna karanan neuteub ka Jabangkalang bagun anu sebal cua jeung sajabahna. Barangkali kitu kan cerit harita si Bibi ngajerit bari nguniang hudang leungeunna sakolebat arek nyakar ka Jabangkalang harita nu keur manco nyepeng baskom anu dieusi ku cai jeung oge deui nyaetana daun kelor anu memang geus dijieun ku Jabangkalang. Jabangkalang harita ningali reaksi si Bibi kawas kitu. Leungeunna anu sakolebat rek ngait rek nyakar kana beungeut manehanana. Sakolebat Jabangkalang harita metakeun kamampuanana. Harita leungeun anu keur nyolodor harita tepak ngagunakeun daun kelor anu 2 lemar teh. Hiuk plak daun kelor harita nepi kana pelebah leungeunna si Bibi. Au! Si Bibi ngajerit harita. Lantaran karasana go si Bibi daun kelor teh kacidak pisan panas nyak serakna kana awak manehanana. Para mitra kaum dangu sadaya. Si Bibi harita kuniang teh hudang. Ngulak cangkeng bari buukna acut-acutan. Ngering kiwi karep teu puguh we jalma nu keur darariuk sarila di dinya habeh kabeh nangtung ngered ka belah luar. Sedengkeun Jabangkalang harita kur tiba nyengir. Jabangkalang anu teu ngarobahkeun diukna harita bari nya ngahareupan rantang anu dieusi ku cai. Biidah anu nunyuk-nunyuk ka Jabangkalang harita. Sorana meuni kadenge ku kurayeuna keranan. Manusak rajar. Wani-wani anjeun datang ka petempatan digedarkan ganggu ka kaula. Emangna kunaon deui make jeung
nyarekan kawing segala rupa hari itu geran. Kurang ajar, rasakeun ye. Jorelat harita si bibi anu teu disangka-sangka nyerang awakna nu kangat jorelat. Sedengkeun si mamang nu jadi salakina kabeh bengong. Ningali gerakan si bibi anu kacida pisan gancangna arek nubruk kana awakna Jabang Kalang. Jabang Kalang memang teu naon teh teu ngobahkeun awakna. Jabang Kalang anu tetep tenang bari sila harita. Leungeunna sakolebat harita nyokot deui daun kelor anu geus disimpen tadi dina cai teh. Barang awak biidah anu datang harita nyebrut. Biidah sakolebat awakna pelebah pisan beuteungna harita dibabuk ku daun kelor anu memang keur cepeng ku Jabang Kalang. Hiu plak. Nyi Ida harita ngecerit langsung ngecengkang ka tukang menang sabaraha lengkah maka tukang. Bru. Bida harita namru awakna anu katingali puringas. Lalaunan biidah awakna beki leuleus. Nu antukna pledug tina awak biidah katingali aya haseup ipis anu kaluar. Barang keur kitu cakakak aya nu seuri. Atanapi cikikik aya nu seuri, sorana nepikakeun kukurayana keranan sing saha wae jalma anu ngadengena. Sedangkeun ari jirim biidahna harita geus ngalempreh, geus teu inget di bumi alam jigana teh. Eta jalma anu nyengikik teh sorana awewe, sorana kukurayana keranan. Manusia kurang ajar anjeun, wani-wani rek ngalawan kakaula. Saha anjeun? Init anjeun tieu pitempatan. Lain uing nu kudu init tapi manehna kudu init. Atawa bejakeun ajalma anu nita maneh ka dieu. Ayeuna mah mending pilih bejakeun, mending pilih maneh anu anjur ku aing. Kurang ajar manusia. Rasakeun ye. Sebrut harita. Eta jalma anu teu puguh katingalina teh kur katingali haseup anu ngeblegbeg. Tapi katingali eta haseup teh usik-usikan lir ibarat tangtungan hiji jalma tapi teu puguh. Sebrut eta haseup teh katingali nyebrutna narajang ka Jabang Kalang. Jabang Kalang anu anger tenang posisina sila anekat. Jabang Kalang ngebutkeun leungeunna harita. Nyata leungeun anu belah katuhuna ngagunakeun aji patra genina. Hiu plak cerit. Eta jalma atanapi sora anu memang jirimna ngan saukur haseup teh ngacerit lantaran teuing kumaha karasana. Panas jiga nama kacida pisan panasna. Eta haseup anu ti tadi ngagunuk tur jiga tangtungan manusia teh puyar sapada harita. Haseup anu ngecerit harita beuki lila beuki jauh wae. Les nu antukna haseup anu dibarengan ku angin anu kacida ngagelebugna. Leungit ilang tanpa karana teu kadengen deui sora jeung jirimna. Renghap Jabang Kalang harita ngarenghap panjang. Jabang Kalang ngareret ka mangengkas harita anu katingalina sepa jeung piasna. Alhamdulillah geuningan mang. Teu sakara-kara. Kumaha Ujang? Na tiasa moal ieu deui. Moal kawas tadi deui. Insyaallah mang. Berkatna izin ti Allah Subhanahu wa taala. Ieu si bibi teh bisa disehatkeun bisa bihara-biharikeun bae. Ayeuna masina istirahat heula karunya tuh. Tapi insyaallah percaya kawing si bibi ieu mah kumaha-kumaha. Bahkan moal inget kana naon anu kajadian. Moal apal yen manehna teh pernah gering. Oh kitu Jang. Duh, nuhun pisan Ujang. Keun bae. Ngan ayeuna nu perlu kurang di teangan. Saha ieu jalma anu geus ngariweuhkeun datang tunan lain jalma ieu hungkul lain si bibi hungkul anu geus kageunaan teh mang.
Loba jalma-jalma nu lain memang beureun tentu apal. Memang bener gak Jang? Di pali ditu ge aya anu teu damang, teu cager-cager diubaran ku si Abah. Kakara bisa cager, ai teu diubaran mah si Abah ngaleos. Kitu deui we mah Jang. Nya geus we atuh ayeuna mah. Ari kitu mah urang pikiran heula we. Dangke oge bakal aya nu datang gerak ka dieu bakal ngajorak jigana mah. Oh, kumaha tuh Jang? Nyakeun bae. Aya nu ngajorak banyak ka dieu urang lawan we. Ngan ayeuna mah nu penting mah kahiji meureun kudu ngopi ieu teh da. Sabab lamun teu ngopi teh karasa tungguh itu aku naon ieu teh Bah? Eta Mang. Mohon atuh ayeuna mah ceuk. Cik atuh panggilkeun kopi ceuk ya Jang. Jang Jabangkalang ya. Sabaraha hiji atuh rom atangkas? Nya sabaraha hiji we nyarieun we. Sanggeus puguh kitu mah eta tetelan nu dititah teh mangrupakeun lanceukna Mang Engkas harita init ka dapur. Lanceukna sapopoe sabeuting eta aya di dinya da geus puguh geus kolot ongkoh geus teu boga salaki lantaran maot. Tekung Sirila si bibi lanceukna Mang Engkas harita geus datang deui ka dinya bari mawa kopi sababaraha gelas. Antukna Jabangkalang jeung Mang Engkas oge monyet harita ngararopi ka jenting monyet oge sarua hayangan kopi da. Sararea aneh ningali monyet anu nyekel gelas terus diinum seperti kumaha ilarna jalma anu nyekel gelas terus diinum deting suruput nekaranan kadenge. Pok harita Mang Engkas ngomong. Jang. Kumaha Mang? Emang bakal aya nu ka dieu gitu Jang ngajorak gitu. Cek perasaan uing mah memang bakal Mang. Ngan moal ayeuna jigana mah dukang kepeuting. Pokona mah dina waktu-waktu. Nya waktu-waktu peuting lah moal ayeuna. Oh gitu. Duh kumaha tuh Jang? Tenang we Mang. Seuing ngarek ngadaguan heula. Moal arek ninggalkeun ieu pitempatan Mang. Hayang apal ongkoh. Sanah bener cek Mang teh urang dieu teh kolot teh atawa lain kitu. Oh muhun atuh Dang, aduh nuhun pisan atuh. Mamang teh kacida pisan bingana. Eta pamajikan Mamang kumaha nya? Keun antepkeun Mang dang kege bakal hudang sorangan bakal nanya celengak-celengeuk geura. Ceuk Jabangkalang harita beri regot nginum kopi. Maneh geus beak deui teh kopi teh encan. Ceuk Jabangkalang harita nanya ka monyet. Ceuk monyet disada. Beri renyah-renyah sakumaha ilarna monyet. Jabangkalang harita nyengir nyan juga oge warga nu aya di dinya oge sarua sareuri lucu meureun ningali monyet anu memang kalakuanna siga manusia. Ngopi seperti biasa dina gelas anu memang dipenta tadi ku Jabangkalang. Jelema ngopi monyet oge ngopi henteu hawek deh kana aya monyet teh biasana manpohakaneun langsung we ngegel ngelek ngarampid segala rupa teh geus biasa keun monyet mah tapi eta mah jambaya bororaah biasa we normal sakumaha ilaharna jalma anu namu. Jabangkalang ngobrol ngaler ngidul bari ngopi jeung ngadahar lalawuh anu disiapkeun di dinya. Nya kitu di monyet warga-warga nu lain oge sarua nuturkeun milu ngobrol milu ngopi jeung Mang Engkas anu nungguan si bibi anu cager rata-rata nu hudang. Palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di salah sahiji imah anu gede. Eta imah teh kawilang gede
ngan pedah imah teh sanajan gede ge katinggalina keungna keranan. Imah anu gede dicecingan ku hiji jalma anu geus kolotna atanapi geus aki-aki we lah disebutkeun. Kumis anu geus bodas, jangot oge anu geus bodas, sanajan teu jangot panjang. Buuk anu cawid-wid harita make totopong, make baju sing sarua hideung mangrupakeun baju pangsi. Eta aki-aki teh anu disebutkeun Mbah Romli. Mbah Romli teh mangrupakeun jalma pananyaan urang dinya atawa disebutna we meureunan dukun. Dukun lintuh penyakit matuh. Mbah Romli anu kakoncara tukang namaan, tukang ngubaran itu jeung ieuna. Lamun ngubaran teu elat harita mesat kerisna. Cenah mah eta keris teh keris 7 eluk cenah. Da keris teh katingali panjang. Mbah Romli dina waktu kayaan harita anu meneko we di kamarna bari meledugkeun haseup. Barang keur kitu seor kadenge ku Mbah Romli aya angin anu kacida pisan gedena. Ngarieg harita Mbah Romli curang cileung sanajan manehanana geus teu aneh ku hal kamas macam kitu. Tapi tetep ari imahna ngarieg bari jeung asa gedena keranan mah Mbah Romli ge ngorejat kaget. Aya naon teh ye siga sabelan teh magi jeung ngarawakeun reug sagala ka imah aing yeuh. Ceuk Mbah Romli harita amek. Barang keur kitu harita pledug di hareupeunana aya hiji nu meledug. Ngacang elek hiji putri anu kacida pisan geulis rancunitna. Eta putri anu make siger, make baju sakumaha ilaharna raja ti karajaan. Sedengkeun Mbah Romli barang ningali tangtungan eta nu geus teu aneh deui keur Mbah Romli harita seuri. Aya naon Jirai datang ka ieu tempatan? Kurang ajar anjeun. Geus nyambakeun anak buah kaula. Pikeun asup ka hiji jalma anu ku anjeun diheureuyan. Saha memang. Nah, aya nu wani ngubaran. Anjeun teu apal. Anak buah kula ayeuna geus lebur jadi abu. Jadi lebu lantaran kasakten hiji jalma anu memang gagah sakti. Geus lebur. Usaha memang. Heh anjeun Romli. Anjeun kudu nanggung jawabkeun kana sagala perbuatan anjeun. Ya. Eta ratu. Teuing ratu naon ngaranna. Ngan anu jelas ngomongkeun yen anak buahna geus ancur lebur harita kabeunaan ku ajian ti jalma anu ngubaranana. Mbah Romli anu melohok harita teu nyangka lamun manehana rek diserang dada kawas kitu. Mbah Romli nu kakara arek ngomong harita karasa teu kenat ngomongna lantaran awakna nu karasa panas kacidana keranan. Dadana nu rengap ranjug nahan beheung anu ribarat dicekek. Leungeun anu manjangan ti eta ratu nepi cacakan ratu teh diukna kurang leuwih aya kana 5 meterna tapi leungeun nepi harita pikeun nyekek kana sirahna Mbah Romli. Mbah Romli harita anu kokoreakan lantaran teu kuat nahan kuatna eta leungeun anu nyekek kana beheungna. Saterusna Mbah Romli harita dibalangkeun nepi ka geun kaluar ngaliwatan janela anu aya di kamarna. Beluar, truk. Mbah Romli harita ngegeblug lagrag dina taneuh. Ngorejat Mbah Romli harita ngorejat teh. Urang ngajar sia. Wani-wani ka aing delon. Mbah Romli harita ngawatek ajianana. Bari mesat pesoeun teh kerisna anu 7 eluk teh ya. Leungeun Mbah Romli harita ngageter. Kuatna keranan.
Sedangkan ti jero imah kadenge arita nu seuri babara katakan mangrupakeun wanoja anu memang kawas ratu teh tangtunganana. Bah Romli geus jelas. Ambek nakeranan, urang ajar sia. Kaluar jeung aing deuleun. Urang tarung jeung aing deuleun sia haram jadah. Cek Bah Romli harita anu geus nyingkilkeun sagala rupana. Bah Romli anu kayaan harita keur nyekel keris anu ditangtungkeun di hareupeunana bari dicepeng. Eta keris teh aneh ujug-ujug siga anu hirup. Keris siga anu luak liuk anu aya keur dicekel dina leungeunna Bah Romli. Bekelila eta keris ngacangelek jadi orai anu malik huluna ka Bah Romli atuh puguh Bah Romli sakali ningali orai anu gede nakaranan anu keur dicepeng ku manehna. Eta orai dialungkeun ku Bah Romli. Barang dialungkeun cangelek di eta orai teh jadi keris. Bah Romli kerung sabab kunaon kerisna jadi orai. Barang keur kitu cikikik teh aya teh kadenge nu seserian. Anjeun bakal ngarasakeun datangan eta jalma anu geus ngaleburkeun anak buah kaula. Les eta jirim ngiles ilang tanpa karana. Bah Romli anu nangtung mancuh dina tangtunganana harita ngarasa bingung. Naon anu kajadian cikeneh bener-bener kaalaman ku dirina. Palamitra kaum mendangus sadayana. Bah Romli harita neuteub kana kerisna nu ngagoler. Tapi da memang keris henteu hirup. Ngan pada eta keris teh dipercaya we ku Bah Romli yen eta keris teh keris karamat. Keris anu memang ku Bah Romli masuk di pentaan tulung eta keris teh. Da cenah ceuk Bah Romli teh yen eta keris teh ayah hodaman. Tapi walau alam da Bah Romli mah meurinan kurang kumaha lah. Bah Romli harita neuteub kana kerisna nu saterusna leumpang ngadeuketan kana keris. Asa-asa rek dicokot teh make jeung dicoeran heula kurokrak sok sieun eta keris teh jadi deui orai. Aneh, ieu keris bisa jadi ngadadak jadi orai aing teu ngarti yeuh. Aya naonan ieu keris. Cek Bah Romli harita anu ngarasa aneh. Sanggeus eta keris teh bener-bener paeh da memang paeh atuh keris mah. Dicokot di ku Bah Romli terus diasupkeun di kana sarangkana. Bah Romli asup deui ka jero imah ngaliwatan panton teu naik di kana jendela urut ngalungkeun manehanana tadi ku makhluk. Bah Romli sanggeus aya di imah nangtung lujag-lejeg kurang ajar. Nya saha cenah jalma nu geus ngubaran teh jeung saha nu diubaranana ieu. Cek Bah Romli bingung. Sababanina teu apa asa nu geus diubaran. Sabab sakanyaho manehanana jalma teh lain kur hiji atawa duana aya kana 10 urangna nu keur kumanehanana ayeuna diurus dijieun gering. Tina masalah anu teu sapira. Bah Romli harita ungut-ungutan mikir. Wah, moal kitu kasih engkas pamajikan si engkas eta si Bidah nuku aing geus di asupan alat beteungna dan nulain mameurinan piraku cikan aing rek ngontrol ka hiji-hiji imahna ieu. Cek si Abah harita bari singkil manehanana nu saterusna ngagidi gelempang kira-kira waktu pas sore. Si Abah harita ngontrol kasaban imah. Dina kayaan sareupna si Abah teh kukurentengan. Loba nu nanya ka si Abah da geus puguh apa si Abah teh dukun sesepuh di eta pilemuran. Si Abah ngan kur ngajawab
rek ulin ka ditu cenah kitu. Geus. Nu nanya teh henteu loba omong deui da geus apa sapopoena si Abah kawas kumaha. Si Abah ngadedengekeun di hiji imah. Anu mana eta nu boga imah teh lalakina memang diheureuyan kumanehanana, tapi teu kadenge aneh-aneh. Init deui ka imah nu itu, init deui ka imah nu ieu. Init deui ka imah anu kaopatna nyaetana ka hiji imah anu memang anu ngarasa geus diheureuyan kumanehanana nyaetana imah Mang Engkas. Katingali jalma anu loba di dinya ngarariung. Sabab hayang nyaho saha nu bakal datang ka ieu tapi tempatan. Sakumaha omonganna si Bedul atanapi sakumaha omonganna Jabangkalang dina waktu tadi. Sedangkeun Jabangkalang anu keur ngobrol jeung Bingka jeung Mangkar. Nya kitu di Biidah anu geus sehat pulih deui. Harita Biidah jeung Mangkar kacida pisan nganuhunkeunana ka Jabangkalang. Sabab anu katingali Biidah anu teu kakurangan naon-naon. Bener-bener cager dina waktu harita. Jang Jabangkalang, bibi pingan cida pisan bingana. Aduh, sumpah bibi teh teu terang naon anu kajantenan nama teh. Bibi penyawatan oge teu terang. Temu teu Jang. Nya geus pasti da we geus ngabaca. Pasti bibi bakal nanyakeun kunaon ai kuring kitu pan. Nya ujang kitu pisan. Yang geus atuh ayeuna mah Idah. Ngan ayeuna mah dina sagala ucap lampah urang kudu hati-hati sabab geuning jalma teh urang ngarasa henteu salah tapi aya ceuk nu lain mah geuningan salah. Nu ngakibatkeunana manehanana ngarasa kesel keheul ka urang. Tah jadi tidak eta urang ayeuna jadi hitung-hitung pelajaran we. Jadi hirup jalma teh ulah ngaku bener. Tapi jalma teh kudu terus-terusan ngaku karena kesalahan sanajan dina karasa ku urang teh memang teu boga salah. Urang ulah ngarasa bener. Tapi urang teh kudu ngarasa salah. Sabab lamun urang ngarasa bener, jelas moal daek menta dihampura ka batur. Tur batur teh bakal dianggap nanti salah terus ku urang. Tapi lamun urang terus-terusan ngarasa salah, insyaallah da urang teh ngarasa salah tina ngalakukeun naon teh sanajan bener ge urang teh boga perasaan asa salah eta. Nya geus wae nama bi tah kumaha tadi cek omongan si Mamang Engkasnya bener ya teh. Jadi jelema mah ulah ngarasa benar tapi kudu ngarasa salah nanaon teh. Sanajan cek dina hate urang teh bener tapi dah pan batur mah teu nyaho urang teh bener tah salah. Tah mantak pihelaan ku urang urang teh heuboh si bisi ngarasa salah yeuh. Geuwat menta dihampura ka batur. Urang ngarasa bener, lamun urang geus ngarasa bener mah geus jelas. Moal hayang menta dihampura ka batur malah nyorot we ka batur teh. Nyangka teh salah we. Geus puguh-puguh batur teh ngomongkeun dagangan anu mahal pajarkeun. Harewas teh ngomongkeun urang. Jeung jalema anu sok harewosan dihareupeun batur omat. Ulah engke mah sok loba teh. Salah sangka pajarkeun ngomongkeun padahal keur ngaharewoskeun deungeun sangu di imah maneh jeung naon sabenerna dahar tadi. Cenah kuring mah jeung asin. Cenah dawing mah naon cenah da jeung keuyeub cenah kitu ulah teh. Katempo ku jelema teh kunaon ngawaris harewos wae cenah. Batin keur ngomongkeun aing. Tah, ulah teh kade ah. Tapi ieu teh urang teh di luar teh geus aya nu ngintip we sabenerna mah. Aya nu ngintip Ujang? Nya Mang. Aya nu ngintip ieu teh. Kinten-kinten saha aduh ka nu ngintip saha mangan ngada jelas mah ieu dina handeupeun tangkal cau aya jelema nu keur nangtung geura urang baledog. Ceuk Jabangkalang harita bari nyokot leunca anu urut dahar tadi anu memang aya dina aspak di dinya leunca teh nu leutik coba ge sahanapeun cingir eta leunca teh dicintreuk ku Jabangkalang ngagunakeun ajianana. Nu mana ajian anu digunakeun ku Jabangkalang teh merupakeun ajian si Danurwendo.
manehna bisa nyintrekeun bisa ngabaledogkeun kemana wae arahna ngan anu jelas tujuanna nyata musuh geus tangtu sanajan maledogeun ka kaler musuhna aya di belah kulon eta tetep bakal ngeunaan tepat kana sasaran anu ditujuna seperti harita Jabangkalang anu nyokot leunca mangkas pok ngomong bade dikumahakeun Ujang. Jelema anu keur nangtung teh urang di senter kita rangna ku leunca geura. Cuk Jabangkalang eta leunca teh disintreuk teuing ka mana arahna kan anu jelas keur nyang hareupna ka belah wetan. Barang blesat harita anta leunca nyintreuk les ngiles eta leunca teh sadak dumadak. Teuing ka pelebah mana jalana eta leunca teh. Belut sabaraha waktu kan kadenge di luar. Wah, kurang ajar sia bangsat. Kadenge jalema anu ngagorowok di belah kulon, padahal tadi nyintreuk teh ka belah wetan. Bener-bener hebatna Aji dan Nurwenda anu dipimili ku Jabangkalang. Jelas Jabangkalang harita nyerengeh seuri. Tuh nya ceuk uing oge ayaan jelema tun belah ditu. Boa teh Lain eta mah geus jelas musuh urang. Curelat Jabangkalang harita ngacorelat. Ngaliwatan jalma anu keur sarila di dinya. Eta jalma anu tingali saha nu ngajorelat harita rungaringeun. Lantaran rarasaanana aya kalangkang anu ngacorelat di hareupeun manehanana. Nu puguh mah Jabangkalang anu ngagunakeun aji kakuatanana pikeun nyampeurkeun ka jalma anu nangtung harita bari nyabagan tarang bari kukulutuk oge dina hanapeun tangkal cau. Urang ajar nya sayu manusia ieu. Hei, bangsat sia kurang ajar aram jadah. Arang aing nembe ka moncon segala rupa ieu. Geuningan aya jelema atuh hampura uing sugan teh jelema uing teh tadi teh ngalungkeun ieu. Aduh. Ret. Si Abah ngareret ka jalma nu keur nangtung nu aya di tukang ngeunana. Si Abah kerung barang ningali kanu nangtung teh mangrupakeun hiji jalma anu begang bejawa ning buukna panjang nepi ka handap. Sedengkeun adi dina bebeungeunna tanana jelas bebeungeunna teh budak ngora. Kurang leuwih umurna duka 18 tahun duka 16 tahun. Ngan anu jelas eta budak teh masih kena budak ngora. Si Abah harita pok nanya bari mundur ka tukang dua lengka. Mere jeda mere jarak ka eta jalma. Saha aing budak ngora? Uing. Saha? Uing teh anu ngaran sahanya heran uing oge poho deui ngaran uing teh. Geus masih bau panjang we kitu lah. Cuk Jabangkalang harita anu teu ngabejakeun ngaranna saha. Urang ajar sia, bangsat teh sia. Sia nu bieu reges ka aing. Nekekan tarang aing. Henteu neke uing mah poho ngalungkeun bi teh leunca pirana bisi. Ngalungkeun ka hayam naikeun ka Abah tuh saha ieu teh Abah teh. Kurang ajar. Dengekeun aing sia. Aing teh sasepuh di kampung ngaran aing teh Bah Romli deuleun. Jalma nu panggagah tur saktina di kampung deuleun. Oh iya ngaran Bah Romli teh heuh. Oh naon sia apal ti sah sia make jeung nyaho ngaran aing. Apa ngaran Abah teh nyaho ti Abah bieu. Nya sia haram jadah teh. Saha sia nu sabenerna? Uing teh nu ngaran mah Jabangkalang. Jabangkalang. Si Abah rada kerung harita sabab makana ceuli manehna pasuliwer pernah aya ngadenge Jabangkalang. Montong ngaku-ngaku si Jabangkalang nu jawara. Dengekeun ku sia aing wauh jeung si Jabangkalang nu jawara. Anu memang gagah sakti deuleun. Tapi lain sia ada potongan lagi henteu kawas kieu. Ieu mah sia mah potongan kawas papatong deuleun. Keun bae potongan kawas papatong oge tapi geuningan bieu leuncana teu katakis mage jeung eta aduh hampura bae eta geuningan nepi ka belentok kitu tarang ampun teuing. Kurang ajar sia bangsat. Si Abah langsung harita amarah. Lantaran dilonyeng ku Jabangkalang kawas kitu. Beungeutna ari katingali lilir beuri asa beureum atanapi lilir beusi atah beulem. Jabangkalang anu tetengiran harita ngajadikeun amarah keur si Abah. Dan tak parah harita si Abah nyabut kerisna anu dibabawana.
Kurang ngajar sia bangsat, modar sia. Jorelat, si Abah harita ngajorelat. Jabangkalang harita netep ka si Abah sajorelatan. Lantaran si Abah mawa keris anu memang panjang, nyata nak keris 7 eluk teh. Si Abah siga anu kabawa kue ku tenaga keris harita teh. Dina gerakan anu kacida bisa gancang na tetela. Paingan eta keris anu diampihan ku si Abah. Da jelas eta keris teh aya pisan maunatna ke si Abah mah. Si Abah anu bener-bener percaya 100% karena kemampuan eta keris. Ngajadikeun keris teh lir ibarat pujaan anak ke si Abah. Si Abah pebelesatan awakna harita nyerang ka Jabangkalang, sedengkeun Jabangkalang anu terus nyingkahan encan daekeun nakis atawa kumaha. Hayang nyaho jika nama kawas kumaha ketakna si Abah kamanehanana dina seranganana. Si Abah nu kang ngagorowok harita bakat ku cengkel ka Jabangkalang anu kokolebatan, awakna nu hese bisa dibeunangkeunana. Kurang ajar sia ngajendog mentong liliaran deun. Kurang ajar. Curilat. Si Abah harita maksudna arek ngepung ka Jabangkalang ti belah kencaweunana sabab Jabangkalang cek pikirna bakal luncat ka belah kenca tapi salah. Jabangkalang harita ngeblesat ka luhur. Jabangkalang nangtung dina awang-awang sabab Jabangkalang anu geus ngabogaan aji samping bangbing. Karembong anu memang warisan ti balaba. Anu bisa digunakeun pikeun ngalayang, pikeun hiber, pikeun ngapung ngampung ngalayang di awang-awang. Jabangkalang anu nangtung harita neuteup kasih Abah anu ngaringeuh ka mana cenah. Ka mana cenah si bangsat kurang ajar sia. Cek si Abah bari pamuterkeun paneteupna harita. Hati-hati nakeranan bari teu sadar Jabangkalang aya dina palebasiraheunana di luhur kurang leuwih 2 tangtung ti luhur jangkungna. Barang si Abah keur mutar-puter harita kuralang kuriling bari jeung celungak-celengok bisi Jabangkalang nyumput dina tukangan tangkal cau tapi weleh Jabangkalang teu kapanggih. Cakakak harita Jabangkalang harita seuri. Si Abah anu keur celungak-celong harita tukang ngarejat ngacret pakating kureuwas harita lieur ibarat ucing anu dicolok bawalna. Urang ajar sia. Cuk si Abah teu sadar keneh wae eta nu seurita aya di luhureun manehanana. Urat teret ka kenca ka katuhu. Sedengkeun warga-warga harita ngadengan nu rame di luar harita buru-buru ningali anu noong teh mah beuki lila beuki kalaluar beuki hayang jelas si Abah anu keur gelut harita jeung Jabangkalang geus katingali. Barang ningali Jabangkalang anu ngapung di luhur di awang-awang bari nangtung lir ibarat nyengcelek dina dahan padahal mah heueuh ngaran-ngaranna di awang-awang pan ngaranna oge. Memang Jabangkalang anu geus ngabogaan ajianana warisan ki Balaban disebutkeun aji samping bingbang atau lebih samping bangbing. Jelas ngajadikeun Jabangkalang gagah sakti dina waktu harita. Si Abah anu cungalangak celengok harita ningalian Jabangkalang di mana ayana can sadar keneh wae sanajan Jabangkalang geus pernah seuri. Cakakak deui Jabangkalang harita seuri. Uing di dieu euy. Celungak-celengok di dinya kade bisi kaseureun ku tumira deun. Cuk Jabangkalang. Si Abah ngorejat deui kaget. Lalaunan sirana harita neuteup ka luhur. Barang breh ningali Jabangkalang harita nu keur nulak cangkeng bari gugupai ka manehanana. Si Aki atanepi si Abah Romli. Hatena pok ngomong bari ngageter. Kurang ajar. Memang bener-bener hebat ieu manusia teh bener-bener si Jabangkalang gitu. Bari ret deui nempo ka Jabangkalang anu buukna harita rurumayan lantaran buuk anu panjang katebak ku angin. Jabangkalang harita turun lalaunan celek Jabangkalang nyengcelek di hareupeun Bah Romli. Kunaon Bah? Make jeung bengong kawas kitu. Dah bener sia teh ngaran Jabangkalang. Keur naon wing make jeung bohong? Da moal aya nu meunteun wing bohong oge cikan wing mun bohong Abah rek meunteun ka wing. Da moal perasaan wing mah. Wing mah bener-bener si Jabangkalang, net. Monyet. Eta monyet. Anu teuing ti mana jol nangan gajreng. Eta monyet kang gajreng nangtung hareupeun Jabangkalang. Wing geus capek sebenarnya nyet euy. Maneh jambaya bagian maneh we nu kieu malah. Tah we bolna tuman. Cek eta monyet harita bari ngacred. Bari keprok segala rupa bangun anu atoh dititah gelut ku Jabangkalang.
monyet harita anu neuteub seukeut eta Kabah Romli anu keur nangtung. Eta monyet harita nu nyarenyoh jeung anu ngejebian segala rupa kajabang tapi Kabah Romli. Para mitra kaum dangu sadayana. Bah Romli harita neuteub seukeut ka monyet. Urang ajar saja Bangkalang ngado nyodorkeun monyet ka aing sia bangsat. Dipodaran ku aing sia monyetna. Sebrut harita Bah Romli nyebrut narajang ka eta monyet. Tapi aneh. Barang harita leungeun Bah Romli anu rek ngagebug karena tongong monyet nuker ngadekul. Sakolebat eta monyet nahan ngabendung serangan Bah Romli anu nyebrut harita. Hiu gedug des buat. Bah Romli harita ngajengkang ka tukang sababaraha lengkah ka tukang. Awakna harita namru. Bah Romli ngorejat deui ngan hanyakal. Bah Romli anu awakna karasa riksak dina waktu harita. Teu bisa deui hudang neruskeun dengan kubrag deui harita lagrag anu kadua kalina. Kurang ajar. Bah Romli anu kegerungan lantaran ngarasa awakna anu bener-bener leuleus dina waktu harita. Monyet anu ngadeuketan harita aceret-aceredan. Jorelat eta monyet ngajorelat. Nu saterusna monyet harita nu kangen kana beungeut Bah Romli. Monyet dak dumadak mengebekok kata harita ka Bah Romli. Bah Romli nepi ka ngeleos pada harita lantaran tetela lobah irungna kakeunaan ku gas alam anu dikaluarkeun tina bujur monyet. Bah Romli dak dumadak harita ongkek nepi ka babalongkengan. Sabelna keranan meureunan. Lantaran tetela monyet anu geus kawani ngabekok kana beungeut manehanana. Bangsat sia haram giadah. Cek Bah Romli harita. Tapi monyet harita katingali anu nyerengeh eta monyet teh. Bangun anu seuri lamun jelema mameureunana bari keprok segala rupa. Bah Romli anu rek ngorejat heuda awakna geus leuleus atuh. Teu bisa kumangur tibah panono anu gular-gilar bari leungeunna harita kur tibah usek-usikan saeutik. Leuleus diri ibarat kapas anu kaibunan. Galumpuruk manehanana geus teu bisa ngagerakeun awak-awakna acan. Anu tetela monyet ngagunakeun aji lebur saketi pikeun narik elmuna Bah Romli anu memang dipake jahat. Jabangkalang harita ngadeuketan ka Bah Romli. Bah, kumaha cager Bah? Bangsat sia kaing. Bah Romli anu can eureun tina bau cadukna meureunan. Lantaran di padutan ku monyet. Bah Romli panonna nepi ka hejo harita siga panon simut pare. Lantaran tetela bau hitut monyet anu kacida pisan. Jahatna kana irung manehanana. Kunahan Bah eta panon geuning aduh jadi simut pare si Abah yeuh. Panonna nepi ka hejo kawas kieu mah yeuh. Cek Jabangkalang. Sedangkeun warga anu aya di dinya barang ngadenge ngomongan Jabangkalang hate ting barakatak. Atoh bungahna keranan. Mangkas harita ngadeuketan ka Jabangkalang. Gang, kumaha ieu teh? Oh iya Mang. Anu tadi nu bakal jadi tamu ka urang teh ieu jalemana? Jabangkalang harita neuteub ka Bah Romli anu keur ngagoler bari gular-gilar panonna. Bah, bener-bener Abah teh geuningan anu geus nyieun panyakit ka pamajikan kuring. Ayeuna Abah bakal ngarasakeun naon anu geus dijieun. Pasti Abah bakal ngarasakeun akibatna Bah. Kurang ajar siang kas. Awas lamun aing cager sia.
Cek Bah Romli harita lain sadar karena kalakuan anak kalakang awas-awas kabatur ngancam jeung segala rupana. Trog harita monyet ngacrog kana awakna Bah Romli. Eta monyet kan cerwek mecer eta dina awakna Bah Romli atuh puguh we. Mecer si monyet bari jeung cikihna teh ngacret sagala kana bibir si Abah. Si Abah nu ngaburileung harita amekna karanan lantaran eta monyet kecil teh sopana cek pikirna. Make jeung meceran kana awak manehanana segala rupa make jeung diasongkeun kana pelebasungut manehanana atuh puguh we. Heueuh nyambeureunan asin jeung segala rupa meureun cipecer monyet ieu meureun. Bah Romli harita nu ngampurileung ka monyet. Bangsat sia monyet edan pika sabeleun sia jadah hari kedua sia cuk Bah Romli harita. Tapi da teu bisa kumaha Bah Romli awakna anu geus leuleus harita. Aji kasaktena anu geus ditarik ku monyet anu ngagunakeun aji lebur saketi. Tangtuna Bah Romli bisa ngaburileung bari jeung nyeuh-nyeuh we. Tanagana anu rosa Bah Romli jeung ajian kasaktena harita geus leungit ilang tanpa karana. Tah ieu Bah. Wayahna da bongan ieu mah bongan kesalahan Abah sorangan. Abah ayeuna geus teu boga naon-naon Bah. Ngarti teu? Abah teh ayeuna geus jadi jelema biasa geus teu boga ilmu. Panemu jampe pamake tuh. Keris ogen ku Abah teh geuningan jadi rokrak. Ret Bah lemud atarapi Bah Romli harita ngareret. Ningali kana keris anu tetela geus jadi robah. Geus jadi rokrak segala rupa ayeuna mah. Eta keris teh katingali kurti Bah papan anu memang jadi sarangkana. Luhurna we meureun katingali rokrak. Bah dukun anu kasebut gagah kakara sadar yen bener-bener dirina ayeuna geus teu boga kamampuan naon. Ngan segeruk we atuh harita Bah Romli ceurik. Aduh, bener-bener kula ayeuna geus teu boga kamampuan naon. Engkas idah dewek geus rumasa euy ka ilaing. Dewek ngaku kana kasalahan dewek. Dewek dina ayeuna waktu menta dihampura samemeh dewek. Samemeh dewek paeh euy. Si cabang kalang harita nangtung bari neuteub ka Mangkas. Ret Mangkas harita neuteub ka Jabang Kalang. Pok Mangkas harita ngomong. Bah, geus we. Ieu sakabeh geus pada apal. Kuring katut warga di dieu ngawakilan meureunan. Ayeuna mah geus teu bisa kumaha deui. Kuring oge ngarti. Kuring ngahampura ka Abah. Da geus pieuh puguh kieu kaayaanan. Ngan kuring menta ti danget ayeuna Abah kudu babalik pikir we da Abah teh geus kolot. Hampura lain kuring mamatahan ngojay kameri bah. Da memang kawas kieu ayana. Abah ayeuna anu ceuk jang Jabang Kalang geus teu boga nanaon, anu hartina Abah geus teu boga kamampuan naon-naon. Tah ku kituna kuring oge jeung sakabeh nu aya di dieu menta dihampura we sarua ka Abah. Tapi eta sakabeh da kurantaran Abah nu jadi mimitina nu nebarkeun jahatna. Ayeuna Abah meunang ganjaranana. Dewek menta dihampura sakabehna kasakabehan euy. Dewek geus salah. Sakali teu dewek menta dihampura. Si Abah sumengir harita. Lantaran bener-bener si Abah anu teu boga daya. Dina waktu harita nu awakna bener-bener leuleus. Jabang Kalang harita dongko. Bah. Heuy geus kumaha deui geus we kieu we ayeuna mah. Abah ku uing erek dibalikeun deui ilmu kasakten Abah. Tapi uing menta. Abah teh kudu bener-bener jadi kokolot ieu pilemburan.
uing menta rahayat warga orang di tepangku bah lain kalakak aduh ampun abah mah kan pokoknya mah uing rek sanggup bakal malikeun di ilmu abah anu geus ditarik ku uing dina waktu anu malila.